datang BLT RT sok capek diomongkeun kudu teu kabere leres teu Bu. Datang raskin RT sok pusing betul. Aya jalma kalengitan sok rame salelemur nanyakeun mana RT na, padahal RT teu milu maling, RT mah teu milu. Aya deui parabola parawan bobol ti heula sok rame salelemur nanyakeun saha RT na, padahal RT teu milu nyolok, RT mah teu milu. Tidinya geledug aya nu maot batur rumah ngaralayat nepikeun kangurepkeun, tapi RT teu datang sok diaromongkeun leres teu Bu. Padahal RT muriang, padahal RT longok ibu tong diaromongkeun. Mudah-mudahan Pak RT pengabdian anak ka masyarakat sing dijantenkeun amal ibadah anu soleh, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah dina ieu wengi sim kuring tiasa silaturahmi sareng urang kampung Gugur. Alhamdulillah sok sanaos badan tos kirang pit suanten tos ampir seep, tapi alhamdulillah da kieu ibu bapak ari jalmi mah masing-masing pada boga nasib leres teu. Nasib tukang tani kudu daek bebelokan di sawah, nasib tukang dagang kudu daek nungguan langganan, tan nasib tukang ceramah makos kieu can serak can dibere duit. Masih kena mending tukang ceramah aja, nu karunya mah tukang jaga WC di pasar sok aya, canayan wehe, can menang duit. Sakalina budak pamenta duit kedeung saya cenah nu modal ah. Jadi masing-masing pada boga nasi, betul, betul. Bapak Ibu sadayana, ceuk santri sukalaksana kapungkur. Ibadah kabagi tilu kategori, hiji ibadah nyeri, dua ibadah capek, nu katilu ibadah nikmat. Ibadah nyeri disunat, buktina disunat nyeri nepi ka ayeuna Pak RT di dieu teu disunat deui nya. Terus sakali-kalina mudah-mudahan urang doakeun ieu Ananda Muhammad Jidan sareng Ananda Muhammad Aldi anu parantos dihitan, mudah-mudahan sing engal damang tina borokna, amin. Sing dijantenkeun putra anu soleh, amin. Anu berguna bagi nusa bangsa sinareng agama terutama kanggo keluargana, amin ya Allah ya Rabbal. Anu kadua ibadah capek, ngalaksanakeun ibadah haji, ngorbankeun harta tenaga pikiran, tapi sok sanaos capek nu aratos hoyong deui ka ditu nu teu acan oge komo. Mudah-mudahan kurang sadayana sing dinasibkeun ziarah ka tanah suci, amin. Anu katilu nyaeta ibadah nikmat, nyaeta nikah. Nikah mah termasuk ibadah kategori anu spesial. Matak urang lamun ngomong-ngomong spesial, urang sok inget kana martabak spesial pake telur, ieu ge telurna dua geus tong ganeg, betul. Nepikeun ka acara nikah mah acara resepsina dimeriahkeun sapertos kieu, alhamdulillah. Dugikeun ka tadi meureun siang disiniran ku para artis, duhai senangnya pengantin baru. Teroret cenah. Di Cipanas mah kieu Kang ya jawabna teh, duhai senangnya pengantin baru torolong ka kolong. Sabab pan baheula mah sok make risbang aya kolongan eta panganten lalaki torolongan ka kolong, beres torolong ka kolong, torolong di ka luhur. Sabab aya naon? Aya bakekok di luhur teh. Alhamdulillah. Saur ulama perlu pisan diterangkeun wayam bagilahu ayyan wiya fita jaujihi itsba'as sunnah. Perlu pisan diterangkeun ka panganten baru, ka panganten anyar, terutama kanu rek nararikah nikah teh anu pertama dibaguskeun heula niatna
niat anu pertama nyaeta itsba'as sunnah, mengikuti sunnah Kangjeng Rasulullah Muhammad. Ialah diantarana baguskeun heula niatna, endahkeun heula niatna, terutama ka para bujang, parawan, randak, budak nu rek kararawin, ulah ngan ukur ngasaan doang. Allah tersebut ka jelema anu ngan ukur ngasaan doang. Mata ialah itsba'as sunnah, mengikuti sunnah Kangjeng Rasulullah Muhammad. Nu kadua tujuan nikah, wa taksira ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak umat Kangjeng Rasul. Pancek Kangjeng Rasul tajawajul waludal wadud fa inni mukassirum bikumul umama yaumal qiyamah. He, gerana larikah anjeun teangan anu walud, anu loba, anu renei turunanana. Adina deui nu leutik, adina aya keneh reunuh di wae, adina aya keneh reunuh di wae. Teangan nu kitu matak punten akang ya kabungkur urang karoya sok kalaksana bahasana sok rada jorok geuning. Teangan awewe mah nu bongkok meongeun teu kaok dicolok ngajeos reunuh teh. Teangan nu kitu matak salah lamun aya awewe neangan pisalakieun asal kaset kitu di lalaki neangan pamajikan asal geulis. Pancek Rasulullah patbar bidatitin tarimat biadaka, lamun anjeun hoyong keluarga anu sakinah mawadah warahmah teangan ku anjeun nu beragama lalaki anu soleh. Insya mudah-mudahan ieu kedua mempelai sing disarolehkeun tur solehah ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Tujuan nikah nu satrasna wal qiyama bi husni riayah ala zaujah, ngalaksanakeun tugas kekeluargaan antara suami dan istri. Awas Jang Abdul Maksum, tanggung jawab lalaki berat, napakah dohir, napakah batin. Lamun pamajikan teu bisa usolli, pamajikan teu bisa wudu, lain tanggung jawab kiai. Betul? Tanggung jawab maneh salakina? Manya maneh nangungkeun kiai kita hari ini. Betul? Matak berat Pak, napakah batin untuk seorang suami, napakah dohir, nu nyieunkeun imah lalaki, nu ngala duit lalaki, nu ngejo lalaki, nu ngepel lalaki, modar-modar teh lalaki. Da kitu atuh dina kita pikirna oge Pak, baraca. Betul? Ari cek bapak-bapak cenah, lamun ku lalaki kabeh cenah awewe gaweana naon, cek ibu-ibu ustad teruskeun keun titah kadengin ku bapak-bapak. Tenang Pak, engke awewe dibebek deui ku aing ge. Ibu, awewe mah gawena ngan ukur dua, hiji di wedak, kadua ngadangka. Lamun ibu teu aya uzur kanu jadi salaki, sanajan keur ngangkung ditoel kudu jadi salaki, kudu langsung nangkarak wow. Kudu kitu. Ulah ieu mah salakina ngajak mah ieu tariri sarono cenah geus hida teu aprok ieu. Ceuk pamajikanana barosen carape tadina ge. Salakina nempo jam geus jam 10 ditoel pamajikanana karah mageuhan simut. Nempo deui jam geus jam 2 leuwih saparapat jengkel tungtungna turun curut init ka masjid, init ka mushola, na pelan kohkol jeung bedung. Atuh masyarakat hudang kabeh. Aya naon cenah mah? Panasaran ari hudang kabehan mah. Makana hati-hati ibu. Insya tujuan nusatrasna wahidduddin, kanggo ngaraksa agama, wasilah pertikahan, barang haram jadi halal. Alhamdulillah. Tujuan nikah nusatrasna warojaa waladin solihin yad'ulah, jadi orang ngarep-ngarep keturunan anu soleh tur solehah, amin ya robbal. Haroyong gaduh putra soleh bu, hoyong ngeunaheun boga budak soleh mah pelem. Apa orang dia kana pelem? Pelem alabatan pais belut. Ngan lamun hayang boga budak soleh jeung solehah, inungna heula jeung bapana kudu soleh. Betul? Atuh cenah urang mah tahajud tara, salat duha tara, rotinan ge kadang-kadang. Lamun kitu akhlak ibu, lamun kitu akhlak bapak, urang kudu mahabah ka jalma anu soleh. Titipkeun budak di pesantren, titipkeun budak di masjid, di majelis taklim insya, ngan kade nitipkeun anak
toong ku orang 3 bulan sakali mah ulah ieu mah nempo budak ka pasantren teh ari ka budakna 2 juta ari ka kiaina 25.000 bari lecek teh duitna teh makana. Tapi mudah-mudahan para putra putri urang sadayana sing disarolehkeun tur soleha ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Dorong doa ku sadayana mudah-mudahan ieu kedua mempelai sabadana ditikahkeun, mudah-mudahan sing diwubuh ku barokahna Allah Subhanahu wa taala, amin. Gampang rezeki jang bekal ibadah dipaparinan turunan anu soleh tur solehah, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ku